Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aryata di pasal yajibu wajib ala kulli muslimin ka satiap jalma Islam naon hifzu islamihi ngaraksa Islamna wa sawnuhu sareng ngajagana amma tina perkara yupsiduhu anu matak ngaruksak ma kana kaislamanana wa yubtiluhu sareng ngabatalkeun ma kana kaislamanana wa yaqta'uhu sareng matak mutuskeunana eta ma kana kaislamanana wa huwa sareng ari ma mayupsiduh ar-riddatu eta murtad wal iyadzu billah berlindung ke Allah Ta'ala. Wa qad kasura sareng nyata seueur fi hadzal zamani dina ieu masa naon at-tasahulu sembrono gagampangan sembrono pil kalami dina nyarios hatta annahu sehingga sanyana eta kalam yakhruju eta ngaluarkeun eta sahu pil kalam min ba'dihim di sawarehna naon alfazun kalimat-kalimat tukhrijuhum anu matak ngaluarkeun eta alfaz ka maranehna anil islami tina Islam wala yarawna sareng henteu mandang maranehna zalika kana eta kalam zanban sebagai dosa fadlan terutama an kaunihi tina kaayaanana kupron eta kupur warriddatu sareng ari riddah salah satu aqsamin eta aya 3 bagian i'tiqadatun tegesna riddah patekadan wa fa'alun sareng riddah padamelan wa aqwalun sareng riddah ucapan wa kullu qismin sareng ari satiap bagian yatasya'abu eta bercabang syu'aban kasiratan kalawan cabang anu seueur ayeuna netelakeun atanapi pembahasan tentang hal anu wajib
dilakukan sebagai orang Islam. Yajibu ala kulli muslimin hiblu islamihi wa saunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Wajib ka satiap jalma Islam ngaraksa kaislamanana. Jadi kudu diraksa kaislaman teh wasaunu sareng dijaga kaislamanana teh tina naon rupa anu bisa ngaruksakna ngabatalkeunana sareng anu matak bisa mutuskeunana. Tah kudu dijaga cenah eta teh. Wajib hukumna oge. Saperti naon cenah ge anu matak bisa ngaruksak teh? Wa huwa ar-riddatu. Nya eta cenah oge riddah. Riddah. Yani kaluar tina Islam, naudzubillahi min dzalik. Wa qad kasura fi hadzal zamani at-tasahhulu bil kalami hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil islami wala yarawna dzalika dzanban fadlan an kaunihi kufron. Seueur cenah ge nyata seueur dina ieu masa dina zaman ayeuna sembrono gagampangan dina nyarios teh sangeunahna we kitu. Dugi ka eta cariosanana teh tiasa ngaluarkeun ti sabagian jalma mah kata-kata anu bisa ngaluarkeun manehna tina kaislamanana. Sareng maranehna henteu memandang bahwa eta teh dosa. Teu memandang bahwa eta ucapan teh teu dipandang sebagai suatu dosa. Komo lamun teh mah ngajadikeun jadi kafir. Jadi dianggap sebagai dosa ge henteu itu. Komo lamun kafir mah memandang sebagai suatu kekufuran. Anu matak dina nyarios teh kedah hati-hati gitunya. Wariddatu salah satu aqsamin. Ari riddah teh aya 3 bagian. Kamurtadan teh aya 3 bagian. I'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Aya murtad patekadan, aya murtad pagawean, aya murtad ucapan. Wa kullu qismin yatasa'abu syu'aban katsira. Sareng tiap-tiap bagian bercabang. Bari cabangna teh nu seueur. Nah itu nya kartos teh. Wallahu a'lam bishawab.